Sampurasun. Pemirsa, aduh tebosan-bosan simkuring nepangan kanggo ka pamirsa nu di bumi nyaeta dina acara Sulanjana suguhan lagu-lagu Sunda zaman ayeuna. Sulanjana. Ya orang ganti ayeuna mah kieu. Sedet euy. Aduh, ampun. Masih kena serpi carioseun kanggo ka wadarso nyata anu pertarosan-pertarosan anu tertunda kamari nyaeta wa kegiatan wa teh kan manggung misalnya molang-lang buana ka ditu ka anu pangcaketna ka mana anu pangtebihna ka mana atawa tah pangcaketna mah di Bandung. Oh di Bandung wilayahnya nah ka Kalimantan. Aduh geuning Kalimantan pantesan aya laguna nyawa ya udah atuh aing amat atuh jadi di Bukit Soeharto harita Bukit Soeharto pertambangan namun wah ngeunah pisan tepok kapal udara. Wis, kapal udara. Handap. Ini sieu. Sugan teh ih menengeunah. Sabaraha alami wa di ditu. Itu teh 3 hari. Aing besenisnya 3 hari di sono. Mohon 3 harinya. Oh, di sono 3 hari pamirsa. 3 hari. Terus? Nikmat pisan. Tapi kan masalahna perkawis rumpakanna kan eta Sunda wa di ditu kan Indonesia. Oh. Di mana-mana daerah kayak pasti aya wae Sunda. Oh, seperti orang di Jawa main. Grup Sunda teh aya. Aya. Oh. Eta waktu di harita mah memang dibayangkan harita teh Bandung mah mungkin orang-orang India. Kalau India. Dayak. Dayak sarua jeung Indian bener. Oh nya men. Lah sami. Aduh di dieu mah. Eleku. Urang kan isina mah uteukna gitu. Oh, uteukna luas. Loba itu ge. Memang pegawai-pegawai dari Jawa. Dari Sunda tuh banyak di satu pulau. Enak waktu hari teh jeung sareng saha ta, Pak? Non lain Malik eta. Ada Malik enak. Kamelia Malik. Kamelia pinteran. Ada Malik presiden. Itu presidennya. Aduh, salah oge. Urang nyaho salah berarti urang nyaho bener. Eta kieu wa julukan kanggo Wah Haji Darso teh seueur pisan. Disebatkeun cenah si Raja Pop Sunda, legenda hidup calung, ikon Jawa Barat. Cenah teh tah kumaha kebeungbeuratan teu ku sebutan atanapi eta gelar-gelar eta. Saya mah jadi kumanya sebut keberatan teu keberatan teu itu mah tergantung orang-orangnya. Yang penting kita hidup itu enjoy, tapi menyenangkan diri orang lain. Tah ieu kunci hirup ieu kunci. Berat kieu ya nya. Nya kurang oge leungeun jadi sok beserek aya nu ngaliwat. Cok aya keneh wa. Nuhun. Terus kumaha? Tah salajengna wa di antawis putra-putra Wadarso aya nu tacan uninga, ari abdi mah da uninganya ya sababaraha nu ngalajengkeun ya. Anu pang nyeplesna ka uwa saha tah? Di atas 7 katanya. Nya. Yang 7. Sebenarnya opat sikih heula. Opat apaan di atas opat pemirsa. Anu geus rekaman. Bungsu sih nama. Oh, si bungsu. Oh. Tapi tetep Gusti Allah kan aya kurang jeung aya leuwih. Mungkin si Gana mah. Si bungsu tapi mah hayang ulah nurutan kolot lah. Urang jadi ayah berpikir untuk mandiri. Kudu kieu ye salahna. Jadi saya abdi mah jadi ulah hayang nomor 2 jadi nomor hiji. Malih mah Kang dugikeun ka cucuna oge nya Abil teh wa Abil eta gerakanna aduh wah banget gitu tah. Dugikeun ka incu-incuna cenah tah. Nya cek di dinya. Cek wa kumaha biasa. Itu jadi pikiran teuing. Eta mah syukurna teh Gusti Allah Taala. Anu mana cenah incuna Wah Haji Darso tah anu ieu ye. Wanya sebelah orang auskeun SMS ya wayanya. Aya dongkap ti 087777222725 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya dari Serang mau mengundang Anda buat acara perkawinan. Terima kasih. Iya. Aduh, wah cenah. Kumaha. Ngaroskeun pangaosna. Pangaos wah teh cenah sabaraha gitu kanggo di Banten cenah gitu. Tidak rese soal mah urang gitu mah. Mending ge
keng saya acara karena nanya Terus puguh nyawanya. nges pugu ya soalnya kurang dia siapa tahu orang isuk naik siapa tahu orang isuk turun mending gitu orang teh boga tanggal anu acara teh cing nanyakeun sabaraha tanggal anu main di anu Pokoknya mah pemirsa puguhkeun heula pokona pastikeun kaping sabaraha tah nembe aya tos puguh mah langsung call langsung ka Kang David. Lamun memang teori gitu nya ya teori luar kota sakieu dalam kota sakieu Kenapa benten luar kota jeung dalam kota kunaon, Wak? kendaraan atuh jauh Rusuk teu ngarti wae. ya omongan ieu mah jadi eta satu katu kedua masalah ongkos person itu keluar kota itu 2 kali lipat kita bayar udah kita termasuk Wa juga seandainya kalau misalkan di dalam kota misalnya 10 juta di luar kota jadi 20 juta gitu Wa sama Wa penyanyi juga Wa nggak tentu juga kita tergantung orangnya orang mampu atau tidak betul. kalau mampu kita ya nimbang kalau nggak mampu kita nyantai aja. Oh, berarti bijaksana. Yang penting dibayar. Nah gitu. Ulah balik di infus. Supaya seorang tadi infus, kurang hiburan dewe namanya. Sebelum kita berpencar. Iya mah kanggo misalkan pesan-pesannya kanggo ka para artis anu engal, takedah kumaha gitu ya gitu IT Jeko mah. Jeko. Jadi pokoknya maka penyanyi yang muda-muda gitu. Kita jangan bertingkah lah. Kita sebagai seniman, cobalah apa adanya kita hidup. Terus bagaimana bermasyarakat. Ulah ayeuna itu beda ieu. Baiklah, sok bayar sakitu teu kajeun. Jangan begitu. Jangan. Sebab kita kurnia dari Gusti Allah itu untuk teman-teman atau manusia-manusia atau jalmi-jalmi gitu. yang membutuhkan itu. Harus bisa. So ya mau kadek orang naik ke mahal. Lainnya mahal. Dia keluar oge di kamar we cicing. Can dipanggil mah. Kita bergabung. Coba orang ngomong hajat sasa. Ka tukang ka dapur ya salaman jeung kolot. Ngomong ini di kaleng beres. Suatu kebanggaan tersendiri. Wah, betul. Bari nenennya ngempeng. Duh. Aduh teh helep oge kanggo pamirsa anu bade kritik sareng saran. Mangga kirimkeun wae ka dieu alamat di handap ieu. Kena banget. Ka handap ieu. Atuh sim kuring Mardana. Deni Gacli. Aya. Oke, dasro. Amit bener amin beunkeun enjing urang patapang di acara Sulanjana. Hebe.